Sasangkaan lamun sakolana handap nyiar rezekina seuseut ceuk pangarti nu aya dina akal urang salah kita sasangkaan teh. Da rezeki mah teu pakuat pakait jeung sakola kitu ya. Tah cariosna mah aya we hiji di antawis urang teh nu wantun gitu ya. Ketika budakna mung sakola teh teu dikukumaha gitu ya. Sok ari geus mung sakola mah tong dipaksakeun sakola. Sok siar we ilmu mah dina kahirupan, da dina hirup teh ilmu teh leuwih loba tinimbang di sakolahan gitu. Kade tong dipakuat pakaitkeun ilmu jeung rezeki ceuk. Si lain mah turunan raja, gurat rezekina ge badag. Nu penting mah umpat cing tarik, muntang cing pageuh. Pangeran urang moal sulaya. Tah ketika aya kolot nu tiasa ngajampean anakna model kitu, anakna ngagejelik turun ti imah mawa sasangkaan nu panceg demi Allah ijabah. Tina ridho eta mah ijabahna teh tanda tina istijron kitu maksudna teh. Tah salami ieu teh sasangkaan jalmi sa alam dunia teh kum sami ngaminkeun kana sasangkaan nu tadi teh. Matak akhirna jadi paluhur-luhur sakola. Mugikeun ku aya nu sakola los-los ka luar negeri. Pertimbanganna sami rezeki. Teu aya nu idealis budak ilmu ayeuna mah kitu. Tadayana oge nyiar ilmu teh ngaran babari nyiar rezeki. Padahal teh aya pakuat pakaitna ilmu sareng rezeki teh. Siga karuhun-karuhun urang na kuliah di mana gitu. Pan ketika gurat rezekina ageung mah ageung we kitu lah maksudna teh. Tah ieu teh aya nu wantun ngalawan sasangkaan eta gitu. Maka bleg we alam dunia teh warnana teh sarupi warna sasangkaan materialisme gitu. Mun hideung teh mah bleg we hideung. Teu aya nu ngagambar nu sanes. Sakep jalmi sadunia ngaminkeun kitu kana perkara eta teh. Nya matak abdi sok kuatir gitu sapertos kan kulepatna ngaitkeun ilmu sareng rezeki teh jonten beuki semrawut ya. Janten semrawut kitu maksudna teh. Teu aya ahli ilmu, teu aya filosof di Indonesia teh, teu aya negarawan, teu aya da sadayana ge jadi nyiar duit sadayana ge. Da lepatna teh panginitan sakolana teh keur nyiar duit kawitna teh motor wah kasalahanna teh fatal ieu. Kasalahanna teh jadi lepat gitu. Jadi pamika pungkur mah zaman abdi alit aya keneh serab lah siga sarjana teh. Ada yang mah seueur sarjana pika sirieun teh ya. Bujeng-bujeng ka serab pika sirieun sarjana teh.